Heula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah. Tapi nyana bebeja ka Abu Nawas, Mama Abu Nawas, abdi boga imah cenah ieu. Tapi rarupa perasaan di imah teh teu jembar kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi air rupak mah kadaleuna kuru kan. Nah rupa perasaan kos Mang Haji Pendi di imah wah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega imah eta rupak. Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar oh babari cek Abu Nawas kubata meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun beuli embe sabaraha 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah tu kiai nurut pan ka kiai mah ja kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong ja kiai ge atuh kiai teh raja bohong kuari mah tapi lain di dieu di belah ditu saeutik lah akhirnya nurut ka kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15 cangcangan ku nyana di jero imah watu ngising di dinya kiih di dinya embe geus menang saeuting kaduana oh cek nyana pohar amat ya. Tambah rupak itu tambah embe 15 atuh bebeja deui ka Ki Abu Nawas kiai kumaha imah aduh masyaallah tata dimna cenah cek nyana rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirnya meuli bebek jana ulah saeutik 50 100 cenden bebek wah di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan rame di jero imah benang sapoe dua poe bebeja deui ka Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teundeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana bae aing cicing di mana ieu cek akhirna menang sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok bebeja deui ka Kiai Abu Nawas Kiai masyaallah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan kiai mah kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cek jana ish ulah ka nyebutkeun salah kiai mah mondok cek jana teh urus kitab naon ge diaji malah makamali ilu pilpres aduh ini kiai bloon jasa ieu aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi boloon sia kuluhum sia atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah kiai
bebeja deui nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual deui jual embe beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cenah kamari mu bau loba embe cenah ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah ceuk Abu Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cenah jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan kiai tololnya ayeuna be kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan ceuk cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek yang lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudu nurut ka kiai nya kieu be kieu keneh jajak ge ja aslina ge ieu bebeja deui ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek kajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem ulah sok loba omong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama endek neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara urang boga mobil mewah AC na ge tiis anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna teh geus tah nomor kadua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba urang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot
Haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang. Tapi teu boga masalah hutang, teu boga pemajikan di imah bahenol. Baik, jakna ya, masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda. AC eueun teu tiis jakna ya angkot. Nah iyalah, jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis. Ku sebab naon? Tiis hatena. Ya, ieu mah lain jas-jas ieu mah. Tiis hatena. Tiis kana awakna. Tapi urang mah urang ye kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel, baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh. Iyalah hiji nasihat di Abu Nawas nyontokeun kana imah, ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul. Nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna. Komo imahna bagus cara ieu, aju urangna sehat, aju pikiran urang sehat, kolbu urang bersih. Bah, atuh ieu mah sorga ngaranna ieu. Ieu mah sorga. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Loba nu ka imah boga pabrik, orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana. Kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana. Aya pejabat, geus teu kudu dicaritakeun luar biasa bae lah. Nah, ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, jabatan aya di nyana, tapi pepegatan. Ka imah ngan sakadar ngeluh jeung bae. Tapi barang haji Supari mah datang seuseurean bae nya mah. Boh, atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah. Senang we nu aya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalbu urang nu penting kudu dibersihan. Henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai. Lamun geus kalbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikan ge padahal mah hideung putih kadeleuna. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan ge tergantung diri urangna. Lamun diri urangna hatena sehat, pemajikan masya Allah gelis amat, cek urang ge masya Allah, padahal mah menyon. Tah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun kolbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofy Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidik kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuhna leuh yatim teh peureum nya mah. Pan aya Haji Supari mah asal leuh yatim we. Nah, iya geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nya asal aya yatim parawan ditanya ku nya.